Wilujeng sumping lulur sedaya simkuring nepia di situ nur pajar bade ngawartakeun ngeunaan keayaan pesantren jumlah santri sinareng pesantren Panggedena nu aya di Tasikmalaya Jawa Barat tahun 2020 genep. Pesantren merupakan tempat pendidikan Islam berpenting pikeun ngadidik akhlak, ilmu agama jeung karakter para santri. Ayeuna pesantren ngahijikeun ajaran agama, ilmu umum, teknologi jeung ilmu wirausaha. Santri bisa mere manfaat pikeun sakumna jalma. Dumasar data resmi Kementerian Agama tahun 2020 genep di sakumna Pulau Jawa aya 31.450 lembaga pondok pesantren atau hampir 75% tina sakumna nu aya di Indonesia. Jumlah santri di Pulau Jawa ngehontal 8,7 orang nu ngawangun mayoritas santri sakumna nagara. Di Jawa Barat nyarira pondok pesantren aya 8.217 lembaga. Kalayan jumlah santri 248 genep 188 orang. Panglobana kadua sa Indonesia. Sebaranana panglobana aya di Bandung, Garut, Cirebon, Sukabumi, serta Tasikmalaya nu kasohor jadi kota santri. Aya saberat data pesantren di Pulau Jawa, di antarana Jawa Timur aya 11.340 lembaga, jumlah santrina 287.500 genap. Di Jawa Tengah aya 8.762 lembaga, kalayan jumlah santrina 237.312, jeung di Banten, DKI jeung DIY sumeberna leuwih ti 1.500 lembaga. Aya oge pesantren Panggedena di Pulau Jawa, di antarana nyaeta di Tasikmalaya Pondok Pesantren Miftahul Huda Kecamatan Manunjaya leuwih ti 4.000 santri ti pesalap diadekeun 1967. Aya oge pondok pesantren Sukahideng jeung Suryalaya nu kawentar gede jeung bersejarah. Di Jawa Barat nyarira pondok pesantren Cipasung Tasikmalaya jeung pondok pesantren Darul Hidayah Garut. Masing-masing ngabogaan leuwih 3.000 nepi ka 8.000 santri, jadi rujukan sakumna Pulau Jawa Kulon. Di sakumna Pulau Jawa aya pondok pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur. Panggedena sa Pulau Jawa leuwih ti 12.000 santri ti pesalap jeung modern besar pendidikan Islam nasional. Di Pulau Jawa oge aya sababaraha pesantren nu tos muka pendaftaran santri anyar. Salah sahiji di antarana nyaeta aya Pondok Pesantren Atoria nu alamatna aya di Jalan Raya Cikat Thomas nomor 200/018, Komplek Pondok Pesantren Atoria, Kampung Cisarua, Desa Pakemitan, Kecamatan Cikat Thomas, Kabupaten Tasikmalaya. Di dia aya jenjang pendidikan nyaeta Madrasah Sanawiyah jeung Madrasah Aliyah. Selain Sani, Salis, Robi, dan Humis. Di Pondok Pesantren Atoria bisa sambil sekolah nggak? Bisa dong. Nah, ini dia Atoria Cikat Thomas plus keterampilan. Boleh cek IG-nya ya. Di sini juga ada untuk tingkat SLTP yaitu MTS Negeri 6 Tasikmalaya. Kalau kalian ingin tahu tentang sekolahnya, kalian bisa cek di sosial medianya ya. Nah, itu dia perkenalan singkat dari kami. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung ke sini ya. Ayo join bersama kami menjadi bagian dari Pondok Pesantren Atoria. Pesantren Atoria. Ayeuna dunia pesantren geus kamajuan loba kacida alusna. Kiwari pondok pesantren dengan ukur ngajar ilmu agama, tapi geus ngahijikeun ilmu umum, teknologi jeung boga akhlak anu mulia, serta sanggup mere manfaat pikeun kulawarga, masyarakat jeung nu sajena. Tujuan sanes supados para santri tiasa tumuh jadi jalma anu unggul dina sagala widang.
tetap kuat imana boga akhlak anu mulia serta sanggup meremangfaatkan keluarga jeung masyarakat negara. Lamun dibandingkan jeung zaman baheula tangtu beda pisan. Ayeuna mah sadaya kabutuhan ilmu geus sayogi pisan di hiji tempat. Pesantren merupakan tempat pendidikan Islam nu penting pikeun ngadidik akhlak, ilmu agama jeung karakter para santri. Ayeuna pesantren ngahijikeun ajaran agama, ilmu umum, teknologi jeung ilmu wirausaha. Santri bisa mere manfaat pikeun sakumna jalma.